Naheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja masyaallah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani masyaallah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos kararatina mah geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua talabna dia al-kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting